didengekeun ku sararia nya aing mah hayang nanya ye ai kewajiban seorang ustad teh naon da aing mah nyahona kewajiban ustad teh ngajar anak murid atau ngajar saha wae dengan cara naonnya jalan kabeneran kitu lain ngagogoreng batur gitu ari ngaranna ustad mah nganting cek sia kitunya cik aing hayang nyaho da ayeuna mah araraneh loba oknum ustad nu pake kopiah teh dar ieu mah khusus di Jawa Barat we heula meureunnya da loba anu ngagogoreng padedi cik di agama aya teu aturanna ngagogoreng batur da eueuh atuh di agama kudu akur apan kitunya kudu gotong royong di agama kudu saling menghormati di agama mah da ieu mah kumaha tuh da sia mah apan ustad tapi oknum ieu mah tapi ngagogoreng batur jeung sirik wae ka padedi sia yang naon nah goblok ustad ah si tad aing mah sia mah ngopi tad aing heuk ngopi heula jadi kewajiban ustad mah ngajar jelema kudu balalenar lain keur ngajarkeun ngagogoreng batur kitu tad eta kewajiban ustad mah ulah ngilu campur urusan kapemerintahan lah nya aduh aing mah beuki lieur beuki dieu teh harirup sia mah.